fi Rajab wa Sa'bana wa balighna Ramadana waghfir lana dunubana wa balighna Ramadana waghfir lana dunubana. Kabogo zaman kiwari dibawa karuyuk awi kanyahoan kumang santri dicarekan ku pahaji ditanyaan hiji-hiji marane nangalakui tapi hanya bak pipi majarkan teh nambah sepi awewe jang lalakina tanyaan kakolotna berang petinggalna harta nu ayeuna menang dosa. Ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Barudak zaman ayeuna boga lain karena cinta ataupun karena sayangna tapi boga ka nafsuna. Mantap ulah jonjonan lamun awa bobogohan kurduaan awas di baturan setan. Kunaon bisa terjadi akibat zaman kiwari loba teuing nonton TV buatan Yahudi. Gerak tobat ayo jauhan maksiat pe kurang hayang selamat dunia akhirat. Ayo urang babarengan bimbing jang kaalusan daripada pi omongan anu aya pi madaratan. Ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Barudak zaman kiwari kana oleh nambah beki tapi nasabur ngaji kulantaran gede gengsi. Makana ayo ngaraji supaya jadi jalma ngerti nuturkeun ajaran Nabi utusan ilahi. Daripada bobogohan mending hayo baca Quran rame-rame jang rencangan di pesantren. Orang kapamondokan ngaji bareng rencangan rokok hiji kulobaan karaosna nikmat pisan. Jadi santri mabungana
beak pulsa tinggal menta asal karunya indung Bapa berang peting kerusaha urang kudu loba ngadoa ngadoakan kawasa jeung ulang ngalawan Bapa bisi jadi anak durhaka geuning kieu karasana lamun hirup loba dosa jeung salah kabina-bina mugi ajeng dihampura dihampura indung Bapa dina sagala dosana dosa alit jeung ageungna insya Allah barokahna Du Gusti Nu Maha Kawasa hampura abdi loba dosa da abdi mangarumasa sim abdi majalmi